Ya Allah Gusti nu Agung, hirup teh jadi jelema teu boga mah kos kieu. Pagawean mulung runtah, batur mah sakarola, dibiayaan ku kolot. Urang mah kieu we geuning. Sugan we atuh manggih rezeki. Rezeki da ti Gusti Allah mah teu nyaho rezeki mah. Datang tiba-tiba da. Urang cuman manusia biasa. Halo Pak Ji, dia nuju di jalan Pak Ji, bade ka bumi. Wis, naon eta euy? Oh, tungguan deh di bumi nya, Pak Ji nya. Bersahi. Sugan dia rezeki ti Gusti Allah. Lupa euy. Bersahi. Ya, yo Pak Ji. Ya, dompet saha sanes. Oh, nya, heeh. Ini masih sok tingalian heula. Bisi aya nu leungit sudah tadi mah teu. Dompet orang bisa aya di dinya sih. Di tadi murah di ditu. Ah, murah-murah kira aku murah ke orang gua dompet di kantongan. Heeh, teu nyaho da. Ya abdi mah keur mulung. Mulung alasan doang di dinya mah mulung-mulung mau nyopet dompet orang. Henteu teu nyaho naon abdi. Sok we tingalian sia. Tuh, eueuh 300.000. Ih, beneran sumpah teu nyaho naon. Abdi mah teu mawa duit ieu, teu mawa naon-naon sok we pariksaan teu nyaho. Abdi mah teu nyandak naon-naon, tadi murad mah itu langsung dibikin. Alas ya mah modus doang meureun jadi tukang sampah teh, aliasna mah maling sia. Iya buktina duit aing eueuh 300.000 segera ngomong murah lah, naon lah. Itu, ya itu stok 3 nu rek pase ya sih. Ya, sabar ieu. Aya naon ieu ribut-ribut? Iya mang dompet orang dipaling teh ku jelema eta. Dipaling? Heeh. Bener mang mana maling nyawa. Manggil teh iya alesan gerebukan we lah ya mah. Ayo gerebukan nyawa. Nyaho si sumpah abdi teh nyaho naon-naon si sumpah demi Allah. Ngerti eta duit? Tuh teh. tuh. Tuh iya. Ah, sekali po na kantong dibagikan lah yang bener. Cek aing naon. Sia mah. Atuh urang dosa meureun ieu ka tukang sampah. Ih, kumaha itu batur karo-karunya geus ngaringkuk kitu. Geus ayeuna mah kieu eta duit tetep berekeun jangan main aja berobat lah. Lamun bung diberekeun sia ku aing gebugan ganti. Heeh, tuh ke kurang diberekeun nya. Heeh. Duh, ya hampurannya mang. Ya, duitnya geningan aya dina kantong. Aya. Heeh. Alhamdulillah amang aya nu, mah. Sugan teh amang nu nyokotna kitu nya. Hampura ieu nya. Heeh. Anu mah geus ieu duit jakeur berobat amang. Ieu teh naon-naon. Ih, ulah. Urang jadi merasa bersalah tuh. Naon kajian. Ih, naon cokot keblok. Urang jadi merasa bersalah meureun. Nya hatur nuhun naon. Hampuranya. Iya. Nya. Nya rek makat mah sok we. Sok mangkat emang. Di mana bagian aing? Mana bagian? Ih. Bagian aing eta sia mun lamun urang mah sia mah kieu mau menang duit ayo. Oh iya bok sia kami ngomong mah. Geus tah. Iya,